Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin tetapina, lakin tapi atau lakin tetapina gitu cek bahasa Indonesia mah gini maksud. Katingali teh eta meni surem kitu. Katingali teh eta kitabna. Aranom kene ieu lah. Kola parantos nyarios. Kola parantos nyarios. Kola parantos nyarios. Saha ahlul ilmi. Saha ahlul ilmi, ahli ilmu. Lakin tetapina atau tatapina cenah cek Sunda maosok. Kola parantos nyarios saha ahlul ilmi, ahli ilmu sanes paranormal pangintennya. Ngan ke ternyata saparantos ditelaah kusim kuring sok siga mitos asik gitu. Mitos teh kan berupa dongeng atau naon. Tapi da teu kitu pikeun atana piku ahli ilmu mah diteliti ku segi pengalaman oge gitu. Man saha jalma saurna teh. Man saha jalma, man saha jalmi jama'a anu ngajima itu si jalma, jama'a anu ngajima itu si jalma sanes ngazina iman jima bersetubuh gitu. Bersetubuh teh satu tubuh. Nu tadina panangan mung dua ngarangkep jadi opat gitu. Zaujatahu ka bojona itu si eman. Zaujatahu takna dijabarkeun sabab jadi maf'ul bih tina jama'a. Waalaikumsalam. Jama'a yujami'u qatala yuqatilu. Oh eta nya sulasi majid bab sabaraha eta? Emut bab sabaraha? Bab warna awal bab katilu qatala jama'a. Zaujatahu ka bojona itu si jalmi, maksudna bojona itu si suami, si pamaget. Fi lailatil jum'ati. Fi lailatil jum'ati dina peutingan Jumaah. Fi lailatil jum'ati dina peutingan atawa malam Jumat. Ayeuna malam naon ayeuna? Malam Rebo. Wengi Rebo. Acan dugi kana malam Jumaah. Diheulakeun malam Jumaah sabab aya
keterangan eta pasunatan sunnat sunnah yasiru maka jadi jawab tina man tadi yasiru maka jadi soro yasiru eta teh baladan naon kana atau ina kana saha alwaladu budakna isim yasiru diropakeun tarpaul isma wa tansibul khabaro eta hafidon anu apal anu katalar li kitabillahi kana kitab Gusti Allah nyaeta Al-Qur'an ta'ala bari maha luhur Allah. Kahijina menurut ahli ilmu kapan satu acanana teh wa min ai jihatin sa'a min fauqin wa min tahtin wa min waroin wa min kudamin wa bi ai waqtin deui bae waktuna eta mah sa'a karep anjeun pilaili ti peuting awina hari ti beurang badaan kana pisimamin wahidin nya ngasupkeunana kana liang nu hiji ulah kanu sejen maksudna di dieu diterangkeun ku ahli ilmu menurut penelitian ya ogenan rek dianggap mitos karep gitu. Da sim kuring mah upami bersetubuh keun bae di eta keun. Da geus nikah ieu sim kuring. Keceplosan. Ieu mah tadi sapikeran ieu ngan pada direkam, engke bilih bade aya nu peryogi rekaman bae dikintun. Tara emut ayeuna malam naon, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumaah gitu. Jarang ngemut-ngemut padahal horeng aya di dia diterang. Di mana-mana malam Jumaah cenah ogenan kagungan budak. Eta putrana teh engke bakal jadi hafid Quran. Amin. Atuh ke mah malam Jumaah we unggal-unggal. Maruk bisa ditahan meureunana. Malam Jumaah nya saminggu sakali teu bisa. Astagfirullahaladzim. Kecuali aya bahasa geus kolot. Ari geus sepuh mah kadang-kadang untung saminggu sakali ge da naon cenah geus leuleus cek iim teh. Sah teu nyebat leuleus. Bahkan keur pameget mah ya jadi ilmu ya nya. Salagi mampu mah terus mengpeng normal da pameget mah engke cenah horeng cek penelitian aya eureuna ripuh jadi tak itu beleres eta menurut ilmu ahli kedokteran hubungan jeung ilmu biologi bahwa pameget mah sok kakeunaan prostat kudu disalurkeun jadi sing karunya ka istri sing karunya ka pameget mengpeng normal ulah aya bahasa lah mung bosen ulah kitu. Engke hanya karena di mana-mana pameget urang geus sepuh geus kolot geus teu kuateun urang palai bae rek kumaha gitu. Ada cenah pamegetna rek diobat lah, diobat kumaha beku. Gitu. Jadi tiis. Saurna cenah kitu kan jadi ilmu. Sim kuring sumanggem kieu teh sukan geranya kabayang. Da ari ngabandungan mah sim kuring ge saur guru sim kuring kitu sok emut gitu. Masih terngiang jadi emut keneh dina memori urang teh. Kapungkur ngaos Fathul Ijar asa diterangkeun kitu. Kaalaman geura. Hiji eta. Terus deui ari kitu eta cai mani anu lebet kana pagina istri teh
anu jadi nak katawis di malam Jumaah ada kudu apal eta oge. Da mesin di sering oge salecetna atau digecek terus ari. Tadi nama ya hoream ya sim kuring teh nama dicurug teh ya tuluykeun tong ka Cijulang. Tuluykeun tong naon sababna asa girimis gitu. Tapi hari teh dituluykeun sim kuring meureunana dosa kasalira. Naon sababna hanas mangadagoan meureun hayang diuruk gitu yang dibingbing. Teu jebul-jebul gitu. Aya deui anu lah alhamdulillah nu ngawuruk teu aya nu kitu. Da sim kuring ge baheula lamun pre teh sok atoh teu anu ngawuruk. Tapi bet datang ka dieu aya seurina geuning nya gitu. Ya tadi sakumaha tadilah cenah mani sok aya nu nyihnyil geuning kitu istri ogenan. Mani lecet cenah eta tapi abi teu boga bae budak geuning keukeuh gitu. Kudu paham ieu nya anu lebet jadi kana janten budak teh eta teh sakali sagejrotan awas. Untuk kuremun geuning sok aya bahasa cekolot teh sok nguping teu keur budak baheula geuning eta kolot jorang naker, jorang pisan. Eta geus sabaraha bulan? 7 bulan cenah maneh sok ngolotkeun nya ngolotkeun kumaha maksudna? Ari kitu sakur cai maneh anu lebet kana pagina teh mentak jadi kolot di tadina paramana budak keneh kitu nya dina jero di lebet rahim teh. Terus kurang di anuan deui asup dina teu kitu. Sok gara tinggal dina ilmu biologi, cek dina ilmu fikih ge sakali dat kitu. Jadi eta mah nu teu apaleun nu kitu mah. Kartos teh nu mawi sing kuat lalakina. Lah sok mangmang asibuan can ngalamannya da bubuhan irahaeun kawina ge sing gede harepan ulah bahasa mampu moal tungtuna teu kawin-kawin. Gitu. Kalaman teh ku sim kuring ayeuna da geus pugu gaduh budak 3 kitu buktina eta. Maruk nyieun budak teh hese meureun. Tos hiji eta di mana-mana malam Jumat. Waman saha jalma. Targetna dugi ketemu salapan mesti ngaresep keneh ogenan lah mesti katutuluyan. Da ieu mah ngaos spesial ya mah. Waman saha jalma jamaah anu bersetubuh si jalma arek dibahasakeun ieu teu naon. Jang kenang-kenangan di dinya. Filailati sabti dina wengian Sabtu yakunu maka jadi atawa bukti saha alwaladu budakna teh eta majnunan gelo nyaannya siga anu ngarang tapi da ieu menurut ahli ilmu ieu ku pengalaman kumaha urang paramana teu ngitung kana ieu malam Rebo, malam Sabtu, malam Jumat da sim kuring teu. Duka nu mana nu jadina eta air mani masuk ke rahim istri. Kan lamun meneliti kana Lauhil Mahfud mah takdir Allah gelo ditakdirkeun ku saha ku Gusti Allah budak jadi pinter jadi hafid Quran di setting diatur ku Gusti Allah. Kan ieu mah asbab gitu. Syariat cek Sunda nama mungkin gitu. Gelo nya atuh cenah ulah malam Sabtu bae neng cenah kitu cek urang. Da kumaha memang ari tos ngaos gaduh ilmu modern kieu mah diemut-emut atuh kemanya kade. Waman saha jalma atau waman sareng saha jalma. Oh, jadi mubtada punten tita tadi berarti di dieu teh man di dieu teh jadi mubtada sekaligus jadi syarat. Engke jawab syaratna. Seperti tadi man ari saha jalma kitu jamaah eta jamaah anu ngaji masih jalma. Terus ka dieu oge kitu. Waman jeung ari saha jalma ja eta
jadi khobar tina mubtada lapad man. Eta jamaah anu ngajima itu siman fil lailatil ahadi dina malam ahad. Ieu mah lamun bersetubuhna teh bade wengi ngan ke wenginana teh nah atas maghrib ieu teh nah atas isya nah ke jam 12 gitu. Aya ge ka dieu dihanap diterangkeun palih dituna gitu. Da aya aturan mamahna atau si neng teh keur masak di dapur. Bet ningali bujurna teh guyat ditangkep gitu nu kapeting nu kabeurang engke nanti sok geura ka alaman sukannya gitu. Nah teh nama sareuri bener pada dan kitu disebut payalang geuning bet kitu cenah nerangkeun kedah kumaha tuh. Dina wengian ahad yakunu bukti yakunu maka bukti naon atawa saal waladu itu si budakna teh di mana-mana lahir eta sarikon jadi tukang maling. As nyaan eung kitu. Eta sarikon jadi khobar tina yakunu. Eta sarikon tukang maling limilki guerihi kana milik batur. Sarikon tukang maling lil milki kana milik batur. Limilki guerihi kasalian kana milik salian manehanana alias milik batur. Au doliman au atawa eta doliman jadi tukang dolim jeung tukang mau. Duh sok inget jang ari abi dilahirkeunana dinten naon taroskeun ka mamah. Ku ilmu matematika ku sim kuring tiasa ketebak sok bisi jadi ulah alim ngaos atawa belajar matematika bisa ketebak kumaha carana da cenah lamun dibikeun tanggal lahir teh sok mentak di puasaan bisa ku batur bahaya lah diolo komo jadi kabogoh mah. Ayeuna bade milarian jodoh ya nya istri kapameget ka istri. Neng urang tatarujingan yuk gitu. Na WA na HP atawa nuju apel ngan ulah deukeut teuing apelna bahaya baru disaksian. Lah moal dipasikeun tanggal lahir abi terus ternyata dihitung ieu budak teh lahirna cenah di naon di Sabtu. Aduh. Lahirna di Sabtu umpamana. Bisa-bisa ieu kalau geus kawin jeung urang gelo ieu budak. Anu kitu. Ya, iya mah prediksi perkiraan menurut ahli ilmu. Urang mah sing emut kana takdir we. Masih diterangkeun nu kieu nya. Iya. Ngan sok tara jauh da batur mah komo nu ngarang ieu kitab cerdasna luar biasa. Terus ayeuna waman jamaah moal kantos di lokatan nya. Da sami ieu huhun. Waman jamaah fil lailatil isnin. Dina petingan Senin, malam Senin. Yakunu alwaladu faqiron. Anu pakir. Dedeh. Oh. Ingat ayeuna mah sim kuring teh lahirna poe Senin. Jadi sakumaha perkiraan bener. Jalmi-jalma pakir katuruk-turuk pun bojo teh Senin deui. Teu menyat-menyat we. Kenging artos 10.000 ayeuna seep. Kan mudah-mudahan anjing deui kenging 10.000 seep kitu be. Ente gaduh bumi gedong, mobil mewah, motor genan kadang-kadang atuh ngebul geuning balas kudu di nonko istilahna lamun mesin turun mesin teh apa aturan sesuai pisan sok emutkeun tah
Mangga cek ahli hitungan Jawa lamun Senen ka Senen lamun rek beunghar kabeh keluarga teh lamun pakir sarerea bener eta. Tapi tegeng percaya teuing da eta mah makhluk, urang masing percaya ka saha? Ka Allah. Aw miskinan atau miskin, pakir miskin sarua tuh. Anu pangparahna pakir atau miskin? Miskinnya. Miskin mah pakirnya waktu tiasa damel jabat tegaduhna naon nya. Ari miskin mah teu aya tapi tiasa keneh damel ngaraut nyere atuh kitu tawa naon. Au rodian eta. Kala. Au rodian atawa eta jadi atop tina kapanan khobar yakunu. Eta rodian anu ridho li amrillahi kana urusan Gusti Allah. Li amrillahi kana aturan atawa urusan Gusti Allah wa qadaihi jeung kana katangtuan Allah. Oh, tapi nya karasa rada nyorang. Naon bisa eling gitu da ngaji tauhid. Fakir, miskin, ridho we sim kuring manaon sababna eta teh geus jadi aturan Allah jeung katangtuan Gusti Allah kodo jeung kodar. Leheungnya teu aral eta tinggal orang di wartosan mah sim kuring. Contoh ayeuna tunjuk tangan nu dilahirkeunna dinten Senen. Oh eta Senen. Sabtu. Tapi kan yang pinternya. Teu nyorang atuh kitu mah. Malam Jumaah malam Sabtu keheula ari tadi bersetubuhna atawa lahirna bersetubuhna da teu apal manya ari ngabobodo manya ayeuna kieu atuh ai ngitungna ulah kana poe dilahirkeun jadi rahasia Allah jeung rahasia berduanya. Ayeuna kieu rahasia suami istri, rahasia bapa jeung mamah urang da teu terang mamahagenan mah ari abdi kapungkur jadi orok atawa jadi naon kok dina surat Al-Mu'minun geuning air mani masuk pada nutfah teh jadi kana kororim makin teh malam naon da moal terangeun mamah urangnya. Oh jadi ieu mah merediksina teh kan bisa salah paham. Budak lamun jadi gelo teh boa-boa bareto air manina anu ngagejrot sekaligus kana rahim teh malam Sabtu. Malam Sabtu jang, malam Sabtu. Dari aing mah lahirna eta mah nya. Oh salah. Henteu teu dihitung tina lahir ieu mah. Ngan lamun geus jadi gelona bareto mana asup diasupan cai manina teh malam Sabtu. Hafid Quran malam Jumaah, fakir jeung miskin malam Senin tuluikeun waman jama'a filailatis sulasa. Waman jama'a filailatis sulasa. Eta bersetubuhna teh dan hitungna lain dina bersetubuhna deui ongkoh. Ari jadi budak mah, jadi orok, jadi segumpal darahna teh kumaha gejrotan anu meneranana kana rahim, kana pasna gitu, kana eta. Dak bersetubuh ke can karuhan jadi budak. Laras teu? Sing apal eta. Guning sim kuring jenengan rangkeun pada dan bisaeuna ku pengalaman gitu. Ya, inget we. Si Dipa disebut bae. Di bumi nu mananya kapungkur teh. Bet ieu asa beda. Buah ieu anu bakal jadi budak teh gitu.
Teu inget malam naonna. Musim ditaroskeun ogenan ka mamahna moal inget. Sim kuring dengan ke isukna kuliah asa mangrek jadi eta budak itu kumaha posisina meureun pas manipisan gitu. Teu bete emut malam-malamna. Terus dari kaduana bet asa nyari awak tawarek boga budak deui kitu. Malam sore tah cekeun eta sigan nya geura sok engke. Gitu. Nganu saya mah istri anu dihandap. Terus salasa cenah yakunu alwaladu baron. Naon baron teh tanya. Kela balon mah cenah budakna teh saha alwaladu budakna teh eta baron heula. Anu sok gawe hade lil walidaini ka sepuhna ka indung bapakna. Alhamdulillah eta malam Salasa. Paingan bager budak teh kana janten sepuhna terang ngalawan ngalesah pisan di piwarang kersaeun kitu. Boa-boa eta caimanina teh tiba ramakna teh lebetna teh malam Salasa. Lain bersetubuhna lain ngitungna teh ieu mah isyarat kata kunci bersetubuh da moal bisa asup caimani lamun teu bersetubuh mah sugan rek ditepa-tepakeun neng yo caimani cek ke mobil wah bisa ditepakeun. Terus waman jama fi lailatil arbi'i dina peutingan rebo ayeuna ye malam rebo yakunu maka bukti saha alwaladu budakna teh eta kasirol akli seueur akalna. Paingan budak teh lamun di sakola ogenan henteu konsep teori wungkul tapi di mana-mana praktek cerdas loba akalna budak teh gitu. Keur pramuka arek montas walungan batur-batur mah lunang linung gitu bingung manehna bet neangan tali. Lah bisa we. Oh, buah-buah bare teu budak eta malam rebo eta. Au kasirol ilmi atawa seueur ilmuna. Au kasirol ilmi atawa eta anu seueur ilmuna au kasiros sukri lain sukri berarti suuk jeung tri lain Allah au kasiros sukri atawa eta anu seueur syukuranana. Berarti panggorengna malam naon tadi. Lah boating anu gelo nu asup kana surga teh atuh. Ngan peda walau alamnya, ngan peda cek dohiriyah saha nu hayang jadi gelo. Terus waman jamaah fi lailatil khamsi malam ke Kemis yakunu alwaladu muhlison anu sok ikhlasan eta mukhlison anu sok ikhlas fi qalbihi dina hatena itu si walad fi qalbihi dina hatena itu si walad dina manahna itu budak. Teruskeun waman jamaah tamat tadinya malam Jumaah, malam Sabtu, malam Minggu. Aya malam Minggunan tuh tadi. Malam Minggu, malam Senin, malam Salasa, malam Rebo, malam Kamis. Tamat. Ayeuna benten deui. Wa man jama pilaitil aidi. Moal kantos di logatan lah da sami ieu itu kaditu mimitina nama gitu. Filailatil aidi dina wengian aidah. Boh Idul Adha atau Idul
fitri yakunu bukti maka bukti saha al waladu itu budak teh da za sitti asabi'i kalau bila anu tersinggung nya sanes maksudna da sitti asabi'i eta da sitti asabi'i kagungan genep pirang-pirang ramu. Kela duh habis tersinggung gimana pada dan nuju wayahna da mah geuningan menurut ahli ilmu nuju ngalahirkeun putra anu terakhir kamari duka bade deui gaduh deui di puskesmas di Julang anu ditinggali naon pangheulana ramo cek alhamdulillah mulus budak teh coba istri wah diciuman istri pada denda atoh manehana menyuriun ripuh istri mah lamun ngalahirkeun di mana ya istri anu ngalahirkeun teu ripuh moal kon teu ripuh atuh hanya kalah jadi awewe nya teu kitu ayahna waduh eta ripuhna luar biasa nu disebut ngajuru cenah pargat urat saraf sawareh teu da bandinganana naon nyawa makanya istri teh sok amanat kadep budak cenah gitu kajenting manehanana nu maot cuman gitu di pikanya ada budak lahir ditinggali teh yeunana alhamdulillah gitu mun aya nu genep cenah eta da sanes bersetubuhna saleresna mah lebetna air mani atau sperma air mani karena saya telur kana rahim nutfah teh sperma atau air mani mau ditaruhkeun 5 lin sadaya ayeuna rencangan padadan tapi udah dioperasi langsung saya deui da teu inget duka maleman duka teraskeun ulah kapapanjangan waman jama'a zaujatahu ma'at takallumi yo hayang seri di dia hayang seri ya palai gumujeng hoyong gumujeng simkuring palai nyebatur di mana-mana waman jeung ari saha jalma eta jamaah anu bersetubuh atau ngaji mah itu si jalma filailat mana zaujatahu gitu zaujatahu ka istrina itu si man ma'ata kalumi dibarengan atau bari ngobrol bae gitu bari nyarios bae gitu bari tetep gitu tetep bari tetep disartaan cacarita bae ngobrol bae aduh betah pisan cenah teh ieu kumaha ieu memek moal aya deui di baturan nu loba begitu ngobrol bae da aya nu kitu ganeng awewena ganeng deui kitu lalakina repeh awewena ganeng aduh terus Allahu Akbar lalakina awewena repeh tapi lalakina ganeng aya duanana aduh keke lah cek tetangga atau teh keur naon dia mah diganeng-ganeng teuing gitu can deui ranjangna tidak bisa diajak kompromi gitu rekicet mari resep mah tos teu sok katutuluyan anu dorakana mah diumbar ada di mana orang tas ngos ya engke rakicet deket barudak kita cek saha cek padadan geus kacau teh kumaha cenah buktina yakunu bukti maka bukti saha al waladu budakna teh eta abkama anu
pire. Oh, palingan budak teh jadi pire. Da eta mah pire sote ragrag tina tingkat keduanya ada bubuhan tadi lah geus takdir we dina kitu namanya. Ngani mah cek syariat asbab gitu. Pire deudeuh matak engke di mana-mana bersenggama bersetubuh repeh we. Gitu. Ulah kalamun dijeritan segala. Waman jama'a fi dulmatin. Naon eta? Fi dulmatin dina waktu mopoek. Poek men teu di lampuan kitu, da isin cenah bisi aya nu noong. Waman jeung ari sajalma eta jamaah anu ngajima itu si jalma fi dulmatin dina waktu mopoek. Yakunu maka bukti naon atawa al waladu budakna teh eta sahiron jadi tukang sihir. Jadi ahli sihir sukana. Teraskeun da kagok ieu. Batur ge ngaos keneh lieu. Waman sareng sajalma jamaah ma'asyiraji bari tetep dina waktu caang, namun kieu caang ieu nya lampu aya kitu. Yakunu maka bukti saha al waladu budakna teh eta hasana surati. Eta hasana surati anu alus rupana alhamdulillahirabbil alamin kasep atawa geulis gitu. Waman sareng sajalma jamaah anu ngajima itu si jalma. Iya aya anu komentar teu pada dan ngawuruk ieu bilih lamun eta urang ulah dituluhikeun. Teu aya nya. Da memang guru-guru nu sanes ogenan bangsa tehjia eta tehjia sigana para layeun ngaos komo nu rek nikah mah. Da langka ieu mah tuh da geus kudu kelas ma'had ali geus panutupan nu rek kaluar di pasantren. Di kelas 12. Teu aya. Mana kelas 12? Ya sadaya kelas 12. Saha itu? Oh teh Linda ini teh Linda. Oh alhamdulillah. Geuning ngarerehe euy. Atuh isin padadan bukan teh nang Linda kumaha dikupingkeun nya oreng. Allahu akbar. Keun. Kayak kapenak deui nuju kuliah. Itu teu kamalinaan rangkeunana. Teruskeun. Ya. Ma'asiroji sarta caang sabab aya lampu. Yakunu maka bukti naon alwadu atawa sa alwal budakna teh eta sanusoroti. Alus rupana. Waman jeung saha jalma jama anu ngajima itu si jamaro ian. Bari anu ningali si jalma atawa anu ngajima roian gitu, roian jadi hal. Bari anu ningali auratal mar'ati kana aurat istri na. Auratal mar'ati kana aurat istri na. Ari sida katingali mah nya teu katingali imbitna, katingali bitisna, katingali remana, katingali rarayana, katingali ieu mah maksudna auratal mar'ati kana memek na ditingalian gitu ditemew-temew. Allahu akbar ya Allah. Kumaha da kieu ari ari tadi terangkan ke kesempatan kan pada teu kenging diumbar gitu. Nah, kumaha cenah yakunu maka bakal
bukti maka bakal bukti sa'al waladu budak nate ama lolong. Oh berarti budak anu lolong teh makna baheula atau bapakna ningalian orat pasanganana dioprek ku istrina eta pameukeutna teh si pepengna teh begitu-gitu tuih ditempoan ditinggalian mangkaning aya riwayat aya sejarah anu saumurna teu pernah ningali larangan salira saha Ali bin Abi Thalib teu pernah teterangan kumaha bentukna kumaha panjangna kumaha ponokna teu Ali bin Abi Thalib mah ieu kalau ditinggalian ku urang para mana kitu lolong cenah naudzubillahi min lolong socana secara dohiriyah au amal qalbi atanapi eta anu lolong naona hatena bunek we kitu uningalin anu lolong di dieu aya anu ngaraos teu ditingali di dieu itu sanu di kaca soca ina sama da ina man teu ditingali lain kan soca kana kaca soca ge katingali anu lolong mah aya anu memang bodas gitu teu katingali we anjeunna teh kudu ngange iteu gitu atawa herang socana biasa tapi teu ningali deui aya anu lolong sabelah deui ieu anu etan sabelah teh anu kieu gitu henteu teh aya tah rek dikauningakeun musim kuringnya di mana-mana aya budak nu kieu eta salah indung bapana lamun teu indungna bapana lamun salah indungna hayang mencek budak dibikeun ka guguni nya hayang digugurkeun tapi gugur henteu gugur teh maot gitu ngadarah henteu kaluar henteu sok lamun lahirna eta teh disiksa di dunia ge diuji dicoba di dunia oge katos teu ulah yang dipencet nu matak sinala lahir sing seueur gaduh budak da cenah ieu meureun lai teuing budak arek dipencet hiji dibunuh atuh abortus eta di mana-mana lahirna teh kieu pasti kartos teu apa hati-hati geus diuji dicoba ku Allah oge di dunia keneh sok aya sanes anu teu katinggalian sabulahnya eta mah indung bapana geus puguh doraka dari budak mah lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah kulna kul jame atau kul majmu lah eta mah mangga diemutan teras kakara 43 menit yang ngaos waman jamaah saila waman jeung ari sajalma jamaah anu ngajima atau bersetubuh itu si jalma saila lazadi saila lizadi atau lazadi kela oh alif lam teu jadi dina teu lam z tapi aya alif lam oh jadi kieu saila zadi kitu nyaho mohon waman jeung ari sajalma jamaah anu ngajimain teh si jalma saila zadi karena anu menta bekal sok aya nu menta bekal di aya nya kieu ya sok ang ku abi dipasihan lah ang bade ngaji mah bade ti luhur ti handap teh kumaha cek si neng teh kitu tapi abi engke
Ukeun non. Ukeun artos ukeun bekal. Kadangkala lain karena Allah tidak. Cintailah aku karena Allah, cintailah aku karena, rinduilah aku karena Allah, jimalah aku karena Allah, lain karena duit, lain karena bekal. Tangtung kenana teh lisaparin tah pikeun biaya, pikeun biaya. Lisaparin pikeun biaya maksudna mah hanya bekal di jalan. Bekal aya dua versi ya teh. Istri anu nyuhunkeun bekal keur sabat ditinggalkeun manehanana pamegetna bade berjalan. Aya oge deui sok aya bahasa kieu. Manehana kon itu merantau menang sabara penting ditu di imah balik saminggu atuh ngecasnya atau meme mangkat mana ngecas naon dari ngecas mah HP pepeng dicas karena meme gitu. Astagfirullahaladzim. Eta lamun karena ngecas gitu atau karena ukeun bekal supaya semangat digawe yakunu alwaladu kadziban. Eta budakna nate bakal jadi tukang ngabohong. Jadi ulah minta duit atau karena harta rek diberek wabi aang tapi abi ukeun bekal. Ulah kitu atawa lalakina peda rek liar jauh ukeun mah gitu. Lah aya baenya waman jama'a tatas sajaroti wa mal qasidi logatan waman jama'a tatas sajaroti nanu dietakeun dina handapeun tangkal al maktumi anu sok didahar. Bersetubuh nanti dihanapeun tangkal kai al maktumi anu sok didahar opone samaroha buah na itu sajaroh. Contohna naon? Hanapeun tangkal Aceh, hanapeun tangkal kalapa, hanapeun tangkal mangu, tangkal kadu untung we. Kumaha lamun kadu naragragnya buahna. Bagus. Ripuh temen. Doyag-oyag. Oh nya ka oyag-oyag. Ah lamun. Aya ide euy. Jadi toko si di oyag-oyag da geus ka oyag-oyag naluri kitu nya. Oyag. Teu sadar teu gebut lah kira. Ripuh anu tadina rek betah ogenan kala katimul kadu. Yakunu alwaladu maktulal hadidi. Yakunu maka bukti saha alwaladu budakna teh eta maktulal hadidi anu maot ku besi anu maot ku besi. Non contohna ari motor aya besian, aya mobil atawa dijeduk kana anu aya besian we pentingan. Maot cenah eta maotna teh ku besi. Maot ku pedang, ku bedog. Awi maktulal goroki. Au maktulal goroki. Atawa eta anu maot diteuleum. Oh, bareto makna jeung mamahnana teh asup cai manina kana rahimna teh berarti bersetubuhna teh hanapeun tangkal buah. Diteuleum atawa dijeduk kana besi. Au mata fi hadmi sajaroti
au mata fi hadmis syajarati atawa maut itu si walad teh au mata atau maut itu si budak teh fi hadmis syajarati dina runtuhan tangkal ka ieu we katimul ku tangkal kai angin ngegelebuk gubrak gitu katinihan budak gitu tah aya nu sok eta sanes katimul ku tangkal kai aya titik eta kagok ayo geuning batur ke ngaos keneh eta sok nu jam sabaraha dia qala parantos nyarios ahlul ilmi ahli ilmu wayan bagi jeung peryogi lil arusi pikeun panganten lalaki keur lalaki ya qala parantos nyarios ngadawuh lah nyarios sa ahlul ilmi ahli ilmu maksudna ilmu kedokteran ilmu penelitian ahli ilmu peneliti wayan bagi jeung perlu cenah peryogi kudu apal lil arusi pikeun panganten lalaki naon arbaatu asya opat pirang-pirang perkara naon arbaatu asya opat pirang-pirang perkara arbaatu mudhof asya mudhof ilaih sok dijaerkeun asya bet barisna jabar sabab segat muntaha jumu alias kadituna isim garmun awaluha ari anu kahijina eta ahzul yadaini nyepeng dua pananganana itu si istri nyepeng dua panangan panganten dicepeng gitu mimitinana teh dua pananganana teh aya arisinya education sex cara-cara bersenggama bersetubuh di India tapi eta mah disebut Kama Sutra oh cenah penasaran cenah kalau mani hayang apal we cenah Kama Sutra sukan ari geus dewasa sabaraha tahun di urang ayeuna 18 tahun atau Kama Sutra dari India eta mah Hinduisme tapi kahiji nyepeng pananganana wasaniha jeung anu kaduana wasaniha jeung ari anu kaduana eta masu sodriha nyepeng nena istri terang nen masodriha adra kumaha asalna mah sodri dadanya mana di dada istri dada istri mah kalangan ku gunung dua di dia nen cepeng nena jam sabaraha na wengi teuing wasali suajeng ari anu katiluna eta takbilul khaddaini wasali suajeng ari anu katiluna eta taqbilul khaddaini eta takbilul khaddaini nyium dua pipina itu si istri nyium damisna itu si istri warobi wajeng rinu kaopatna eta qiraatul basmalati maos basmalah askade hilap kudu maos basmalah bahkan nu sae mah bismillah mah dipayunkeun ieu mah dicek celok di dieu mah salasana mah kahijina maos bismillahirrahmanirrahim supaya naon jin iblis arinit urang teh sing uninga jalmi teh dipasihan 2 korin katuhu jeung kenca awas di mana-mana supaya leungit eta nu kenca nu sok ngagoda bae baoskeun taun jeung bismillah bisi milu ngaji mah awas kadang-kadang jelema nu ngaelmu mah
urang keur nguseup atau ka mana bae aya datang ka dinya. Nu mawing kana teh sok aya nu disebut ongkoh teu hamil tapi buka budak. Kadang-kadang eta jin dina lebat patuangan urang atawa anu tadina hamil jadi teu aya atawa hamil tapi di luar kandungan. Gawat eta bahaya nu kitu. Nu mah kudu hati-hati, maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, cepeng pananganana. Berarti bismillah panangan. Teu ngawak kana nen, pipi heula. Indra apaleun nya Indra terus opat jabi kelak Pak Haji tadi luar jaba kana pipi teh nu sae mah kana lambe baham gitu ngan ke di mana-mana tos dilebetkeun mah pepeng kana memek ulah nyiuman bae baham geuna sok babari keluar pameukeut mah eta moal katahan sabab saking merangsang nah waduh ieu mah mun diteu pisan nya nu nerangkeunana atuh geus berpengalaman lamun nerangkeunana Agis atawa Luki mah bingung kalau seserian manten meureun tah kaopatna maos bismillah sote inda idkholiz zakari atuh barang mimitina ge maos bismillah deui jeung inda idkholiz zakari dina nalika ngalebetkeun pepeng pil parji kana memek pil parji kana parji eta mah rek memek rek gembok rek momos rek opes seueur gitu kumaha bentukna bisi hayang uninga engke aya di dina Quratul Uyun ge asa dicarioskeun bismillah eta sanggup teu barang rek ngalebetkeun bismillahirrahmanirrahim singkirkeun heula tawasul heula teu naon tapi kade tawasul ya kupingkeun Agis kupingkeun tawasul tapi kade kala sumping korin-korin karuhun baheula sabab tawasul teh aya anu tawasul wusul dugi ka Allah aya anu kahijab kunaon ku jin jeung korin bahaya atas engke budakna kasurupan bae pokona mah usahakeun bade ngalakukeun jimat teh ngadua minimal maos taun jeung bis dugi ka dieu heula atawa teraskeun dugi kana judul kagok kala waqala tos heula nyalah nyawan waqala man jama'a zaujatahu indal haidi nuju haid tuh ari ngaji manuju haid haram teu akibatna naon keta bahaya eta tos dugi ka dieu bae mudah-mudahan aya manfaat barokahna hapunten ngawurukna mani cawahag pisannya cawokah jeung siga kumaha gitu tapi dari tadi dijelaskan gitu penginten nya kumaha deui itu walau alam bimuradi wallahu alam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.